tinggi. Pada ayah ada wawancara ibu kahiji abis hoyong terang nami ibu sama oh nami ibu teh kan terang nami ibu Siti Mariati Hobarita panggilannya Ibu Siti ayah Ibu Ati ayah langsung bagaimana rasa ibu jadi kumahanya kangge ibu mah hiji pangitan da ari haraos malam kira aya namina sareng ulang kali kan berinteraksi senang dari bumi geus sami kan ibu atuh kaungan orang kali janten pas dua janten sami bumi gitu mun kan ari bentenna damel sareng makhluk hidup sareng berdamai mah kan jantennya bener eta terus ari sareng urang kali ieu mah kan ibu nage janten kumahanya resep rame mata pelajaran yang dipelajari Umar ibu wali kelas janten sadaya mata pelajaran ulah ibu kecuali anggo mata pelajaran bidang pangitan anggo pendidikan agama Islam sareng PJOK eta mah aya bidang mah janten tikawin ayeuna mah kan euy deui ka kurikulum merdeka diberikan mata pelajaran aya bahasa Indonesia pendidikan Pancasila aya matematika aya seni budaya sareng hiji deui ieu muatan lokal bahasa Sunda. atau sebenarnya ibu ngulang pelajaran di sekolah dia Ibu teh tos bade ka berapa tahun? Kedap deui ke Desember kita patan ayeuna 3 tahun rampung berarti. bagaimana Kalau bahasa Sunda Kumaha karaosan barohan kenapa? Kumbira biasa anak sareng mikir undang ulang kali anu watak mata benten-benten aya anu muir aya anu soleh aya anu cepet narima Badar. pelajaran anak aya anu telat oge apakah satu acan ngulang di sekolah ibu atau ngulang di sekolah sanes alasan ibu kapungkur teh ari jurusan guru SD nanging ibu kapungkur tengah honor janten begitu diangkat ibu di dia pertama kali ngajar teh di SDN 4 terus oh mana sih bu oh nah tanya sami